Dod, tumben mana dicukur alus gitu, dicukur di mana Dod, alus, orang yang dicukur ya, di mana mana? Oh, panci Kang. Eta edon mah meulina di Maemeh Kang. Eta nunggu warung dihareup Kang. Marurah sakang pancina. Asyik teu nyambung pisan Asya. Aing mah eta nanyakeun dicukur di mana mana Edot meni alus, urang hayang dicukur. Kan Edot oge geus ngomong Kang, meuli pancina di Maemeh di warung hareup. Meuli teu ngarti-ngarti. Marurah sok cobaan akang arek meuli. Sanu meuli panci, sia teh aing teu nanyakeun panci. Nanyakeun teh sia dicukur di mana eta alus, urang hayang dicukur. Ibu kurang sepanjang. Oh, akang arek meuli anu 5.000-an pancina paling leutik Kang. Sok atuh diekeun duit. Kumaha maneh we? Rek 5.000, rek 10.000, rek 20.000, kumaha maneh? Ieu aing. Bandungan maneh mah aing babak layan serobongena.